Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ya fatahu ya alimu ya fatahu ya alim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngaoskeun hiji nadaman Sunda tentang ilmu fikih dina pasal martelakeun sunat-sunat adus. Ieu nadab teh disusun ku mama pagelaran luas Sumedang nyaeta al-alim al-alamah Ki Haji Muhyiddin bin Ahmad Narib rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mugia ieu nadaman aya manfaatna khususna kanggo simkuring umumna kasadayana anu ngupingkeun tur anu ngamalkeunana. Bismillahirrahmanirrahim. Ari sunat adus loba pengtataan hiji meuceun kokotor nu dina badan kaya leho korong cileuci manina dua maca bismillah ngawitanana katilu nawuduh lanu sampurna opat ngosokan badan sakatapina kalima nangepikan lempat lempitna kagenep nangaheulakeun katuhuna katujuhna tilu kali ngumbah kadalapan adus nyang hareup ke Ka'bah kasalapan ulah adus ngobok telep dina cai cicing teu nyagarangeum kasapuluh ulah disusut dianduk entas adus tapi antep sing nyuruluk kasabelas tas adus madem ka kiblat ningal langit maca doa jeung syahadat cara entas wudu nu tadi geus aya syahadatna jeung doa henteu sulaya ari sunat adus loba pengtataan hiji meuceun kokotor nu dina badan kaya leho korong cileuci manina dua maca bismillah ngawitanana katilu nawuduh lanu sampurna opat ngosokan badan sakatepina kalimana ngapikan lempat lempitna kaganapna ngaheulakeun katuhuna katujuna tilu kali ngumbah kadalapan adus nyang hareup ka Ka'bah kasalapan ulah adus ngobok telem dina cai cicing teu nyagarangeum kasapuluh ulah disusut dianduk entas adus tapi antep sing nyuruluk
Kasabelas tas adus madam ka kiblat ningal langit maca doa jeung syahadat carantas wudu nu tadi geus aya syahadatna jeung doa teu sulaya Ari sunat adus loba pengtataan hiji micen kokotor nu dina badan kaya leho korong cileci manina dua maca bismillah ngawitanana katiluna wudu heula nu sampurna opat ngosokan badan sakatepina kalimana ngapikeun lempat lempitna kagenepna ngaheulakeun katuhuna katujuhna tilu-tilu kali ngumbah kadalapan adus yang hareup ka Ka'bah kasalapan ulah adus ngobok telem dina cai cicing teu nyagara ngeueum kasapuluh ulah disusut dianduk entas adus tapi antep sing nyuruluk kasabelas tas adus madam ka kiblat ninggal langit maca doa jeung syahadat cara tas wudu nu tadi geus aya syahadatna jeung doa henteu sulaya cara tas wudu nu tadi geus aya syahadatna jeung doa henteu sulaya wallahu a'lam bissawab akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh